ini parah nih. Aduh, na motor tete naon deui nya? Hah, aing mah sanajan menang barang. Semogok di wae apes aing mah. Lah, ieu kudu ka bengkel Mang Doyok deui mah. Aduh, Repo, Pak Doyok, ya tulungan yo. Mogok yo. Tulungan. Maneh tas di mana ucup? Aduh, si anak kunaon atuh? Peter, hingalkanlah. Tas di mana atuh ucup? Ieu geus ngide rongsok, Bang. Oh maneh aya nama meulieun rongsok. Heuh, aduh. Tanakeun kayak aduh nya sarakeun ka ka ini sia mah. Ripu, Bang, aduh. Gawat kira pangadeankeun ye. Nah, tutup ieu bengkel, Bang. Wayah na ingat cup aya merek aya perlu aing ka Ciamis. Pan mobil aing geus 5 poe aya nu nginjem ngomong sak poe da eueuh geura. Kumaha atuh aing ieu? Ieu aing motor mogok. Atuh tunda di dieu heula. Maneh mah jigo aing rongsok mah. Kumaha Bang atuh pan meureun berat. Ieu ge aingna motor. Berat. Coba di ditu teh aya kene copoteun. Besi, mesin sanyo, sepeda opak deui, radio, TV, kompor gas. Deui dieu teh aya nu nawarkeun ka urang parabola. Kumaha ku aing dipanggul. Ih alhamdulillah atuh cup. Heeh mending keneh kitu sia teh ngida rongsok tapan meunang duit daripada nyolongan beas we indung maneh. Heuh Bang, kitu urang ge maksudna teh ditambahkeun ku indung urang kapanggieun nyolong beas. Ya heueuh atuh kayak da indung sia ge meureun datang curigaeun beasna dicolongan we ku maneh. Kumaha atuh ieu motor Bang? Eta maneh eta di bensina geus di bensinan can. Ah, buah heuh Bang bensina. Kamari teh urangan ngeusian 5.000. Aing kara-kara inget ayeuna Bang. Cuma betul lah. Sok tempo saya teh ngomong wae lah nyorot sos segala. Buah heuh ieu bensina beak teh nu beak teh euy. Beak euy. Gila ge euy. Alah, dah heueuh beak bensina Bang. Ya heueuh atuh da ninganan manuk aing mah alus tuh, lindeuk. Bisa pake. Alus pokona mah ieu mah. Layangnya. Nasok di Paraban naon Mang Doyok? Lindok kieu panu aing mah gires. Urang mah lindeuk sok di Paraban uyah korosok. Harusnya euy. Nama tak lindok. Nya heueuh atuh mah tak lindeuk tuh deuleu lindeuk tuh. Aing ge sok ngahakanan uyah. Sarua ieu ge manuk ge ku aing dibere uyah ame lindeuk tuh deuleu tuh di kieu ge nya. Cih, atuh angge nurutan di Paraban wieu heula. Cicing atuh tungguan we balik ka Paraban. Apes manuk aing galaga pae. Kunaon maneh beurik ka jebleh? Iya Pak, ditipu ku Mang Doyok. Di Paraban wieu ame nalinduk cenah. Manuk di Paraban uyah. Aing beleguk-beleguk teh boga anak teh. Ya Allah atuh pae. Goblok si Bang Doyok. Ayo, jeung bapak uang otrok susut ngabobodok anak aing. Uang carekan bapak. Bangkai. Nah, minta Paraban uyah. Ieu manuk kasih burik. Nyapae atuh modal manuk teh. Mang Doyok kamu kurang. Nah, hari eta manuk naon? Ieu manuk piit. Piit pan menang meuli ti dieu. Nya heueuh atuh manuk piit mah da urang mah manuk nage ti kukut. Cukuplah engkau denganku, Peter. Naon? Lah biasa wae aing keur kieu keur ngorek HP. Ka maneh tos di mana? Bang, nah apa minyak dijual? Oh lah ku aing dijual ka harti mah. Naon ayeuna mah meuli bensin ge rujit aing mah, beuki rujit. Ah, rujit ku naon, Bang? Rujit ucup ayeuna pan aing teh lamun balanja bensin teh ayeuna mah teh dibere pertalit. Kudu pertamax wae. Naon nu dirasa aing pan mahal aya pertamax mah. Aing di kampung teh akeh nu meulina teh karasa ku sia meureun 5.000-an sia teh. Peak aing ku kebulan ge. Lieur atuh kitu mah nya, Bang. Lieur kehe aing beuki lieur wae keur mah lieur aing teh. Beuki lieur deui we aing teh.
usaha aing bangkar tah. Bener ya teh pom teh dijual bang. Heeh, bener rek dijual. Sok atuh bang kurang bang beli. Nah maneh jeung naon kan meuli pom ini? Aing mah tukang rongsok bang. Ku aing di kilo. Ya enak.